Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Qala musannifur rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya Allah ya rabbal alamin. Urang lajengkeun deui kana pangaosan kitab salajengna nyaeta kitab Qurratul Uyun bagian kaduana. Kitab Qurratul Uyun teh jiga kitab Fathul Ijar deui, kitab bab pernikahan. Wangkihul ayami minkum wasolihina min ibadikum gitu kan judulna ge. Wankihu kudu ngawin aranjeun kabeh cenah. Al ayami kana anu bararagus minkum ti aranjeun kabeh wasolihina jeung anu saroleh min ibadikum ti buktina pirang-pirang hamba aranjeun kabeh. Abid aranjeun kabeh. Bareto mah pan abid teh meunang dikawin. Ayeuna mah geus eueuh nya abid teh sudah tidak ada. Urang ngadorohlah supados berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wal anbiya'i wa mursalin wa ulai wa syuhada'i wa sholihin wa jamil malaikatil muqarrabin wa ususon ila rusyad. Wa ususon ila ruhi Syekh Imam al-Alim al-Alam al-Hamami Abi Muhammad Sayyid Qasim bin Ahmad bin Musa bin Yamun at-Talidi al-Akhmasi rahimahumullahu ta'ala wa usulim wa puruhim wa syasalatihim wa mu'minina wa mu'minat wa muslimina wa muslimat alahyai minhum wal amwat. Lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Amin. Lajengkeun halaman katilu anu aya kitabna mangga persiapkeun. Kamari halaman 2 nya muqaddimah. Di ka dieu beres. Ayeuna halaman 3. Bismillahirrahmanirrahim. Masih muqaddimah keneh ngalajengkeun. Bismillahi kalawan nyebat dengan Allah sifatna Allah Ar-Rahmani anu mapari nikmat ageung di dunia sareng di akhirat, sifatna Allah Ar-Rahimi anu mapari nikmat alit di akhirat tungkul. Al-kalamu ari ngabahas atawa al-kalamu ari ngomong alal basmalati kana ngabahas bismillah syahirun eta kamasyhur muntasirun tur anu sumarambah jidan kalawan banget. Pala nutilu mangka moal manjangkeun kaula bihi kana ngabahas bismillah gitu. Saur musannif liana li ghalibil pununi karna yen sanyanyana eta tetep galib-galibna pirang-pirang pan al ilmiyati anu bangsa ilmu ta'alluqon eta cumantel biha kana ngabahas bismillah. Walidzalika karna kumargi kitu aprodo mencilkeun kaula kana ngabahas bismillah. Aprodo mangka mencilkeun kana ngabahas bismillah sana sujalma bitasnipi kalawan karanganana. Wal naktasir jeung misti ngaringkeskeun kaula ala dzikri hadisin kana nuturna hadis Nabi musalsalin anu diruntuikeun riwayatna waridin tur anu datang ieu hadis bi fadliha dina mertelakeun kautamaanana bismillahirrahmanirrahim tabarrukon kalawan arah-arah ngarap berkah biha kana ngabahasna ieu bismillahirrahmanirrahim. Jadi saur musannif kieu cenah kaula mah moal ngabahas tentang bismillahirrahmanirrahim langsung wae kana hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saur musannif ari ngabahas bismillahirrahmanirrahim mah eta di setiap ilmu oge setiapan ilmu sok dibahas jeung sumarambah loba tegasna ngabahas bismillahirrahmanirrahim mah. Kalau kaula mah cenah ieu mah langsung ka hadis Kanjeng Nabi wae anu mertelakeun kana bismillahirrahmanirrahim gitu. Panakulu mangka ngucap kaula naqala kana basa naqala. Naqala geus nukil saha sahibum Miftahul Palahi anu ngagaduhan kitab Miftahul Palah anil Futuhatil Makkiyati tina buktina kitab Futuhatil Makkiyah hadisan nukil kana hadis musalsalin anu diriwayatkeun ieu hadis biqaulin kalawan sakur-sakur ucapan
min rawatihi tina pirang-pirang anu ngariwayatkeunana kana ieu hadis. Jadi katukil tina kitab Miftahul Falah anu aya dina kitab Futuhatil Makkiyah. Ieu hadisna teh Billahil azim laqad hadatsani fulanan. Billahi kala hadisna dihandap ieu riwayat-riwayatna cenah. Anu ngariwayatkeun kana ieu hadis. Billahi demi Allah al-azimi anu maha agung laqad hadasa yakin tetela geus nyarioskeun ni ka kaula sapulanun ki pulan illa Anas bin Malikin katampi ti Anas bin Malik. Rodiya muga-muga mikarido saha Allahu Gusti Allah anhu kaya Anas bin Malik. Wa qala jeung ngadawuh ya Anas bin Malik billahil azim laqad hadatsani Abu Bakar Siddiq. Tah ieu riwayat-riwayatna riwayat hadisna. Wa qala jeung geus ngadawuh ya Anas bin Malik billahi demi Allah al-azim anu maha agung laqad hadasa yakin tetela geus nyarioskeun ni ka kaula sa Abu Bakar Siddiq. Jadi Abu Bakar Siddiq katampi ti Anas bin Malik katampi ti Abu Bakar Siddiq. Ieu teh kipulan anu ngabogaduhan kitab Futuhatil Makkiyah teh katampi ti Anas bin Malik katampi ti Abu Bakar Siddiq hadisna teh. Wa qala jeung ngadawuh ya Abu Bakar Siddiq billahi demi Allah al-azimi anu maha agung laqad hadasa yakin tetela geus nyarioskeun ni ka kaula saha Muhammadun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah Kanjeng Abu Bakar Siddiq katampi ti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Mustofa anu dipilih ya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salam muga-muga maparingan rahmat sallallahu Gusti Allah alaika Kanjeng Nabi wasallama sareng muga-muga maparin kasalamatan Gusti Allah ka Kanjeng Nabi. Wa qala jeung geus ngadawuh Kanjeng Nabi billahil azim laqad hadatsani Jibrilun. Billahi demi Allah al-azim anu maha agung laqad hadasa yakin tetela geus nyarioskeun ni ka kaula saha Jibrilun malaikat Jibril. Kanjeng Nabi katampi ti Jibril. Wa qala jeung geus ngadawuh saha ieu Jibril billahil azim laqad hadatsani Israfil. Billahi demi Allah al-azim anu maha agung laqad hadasa yakin tetela geus nampi kaula. Laqad hadasa yakin tetela geus nyarioskeun ni ka kaula sa Israfilun malaikat Israfil. Jadi anu narima langsung ti Gusti Allah teh malaikat Israfil, langsung ka malaikat Jibril. Malaikat Jibril langsung ke Kanjeng Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi Muhammad langsung ke Abu Bakar Siddiq, terus ke Anas bin Malik, terus ke kesimpulan terus ditulis dina kitab Futuhatil Makkiyah. Jadi keterangan dina kitab Futuhatil Makkiyah teh ieu rentayan hadisna teh katampi. Mana hadisna? Hadisna ieu tah man arisan yang jalamana tadi di kadinya. Israfil malaikat Israfil bizati kalawan kagagahan kami wajudi jeung kaloman kami wa karomi jeung kamuliaan kami. Man ari basa man. Ieu hadisna teh man qoro'a. Jadi hadis anu aya dina kitab Futuhatil Makkiyah teh anu ngabahas bismillahirrahmanirrahim teh tadi runtuyanana eta tah ieu hadisna man qoro'a. Man ari saning jalmana qoro'a anu maca ieu si jalma bismillahirrahmanirrahim kana lapad bismillahirrahmanirrahim. Mutasilatan kalawan nepungkeun bi Fatihatil Kutubi kana Fatihahna kitab Al-Qur'an. Jadi sajalma nu maca bismillahirrahmanirrahim tuluy dilanjutkeun kana maca Fatihah. Marotan kalawan balikan wahidatan anu sabalen kalawan sakali balikan. Ishadu kudu nyaksi aranjeun kabeh. Ishadu tah kudu nyaksi aranjeun kabeh saur Gusti Allah. Alayaka kaula ini sanyanyana kaula qad gopartu yakin tetela geus ngahampura kaula lahu ka si jalma wa qabiltu jeung geus narima kaula minhu ti itu si jalma al hasanati kana pirang-pirang kabagusan kasaean wa tajawaztu jeung geus ngahampura kaula anhu ti itu si jalma as-sayyi'atu kana pirang-pirang kasalahan wala ahriku jeung henteu ngaduruk jeung moal ngaduruk kaula lisanahu kana lisana itu si jalma pinnari dina neraka wa ujiru jeung nyalametkeun kaulahu ka itu si jalma min azabil qabri tina siksaan kubur wa azabin nari jeung tina siksaan neraka wa azabil qiyamati jeung tina siksaan poe kiamah
wayaqo jeung nepungan itu si jalma ni ka kaula qoblal anbiya'i dina samemeh nepunganana ka pirang-pirang nabi wal auliya'i jeung pirang-pirang wali ajmaina tegasna sakabehna wali waqala tah kitu bunyi hadisna teh sajalma nu maca bismillah tuluy ditepungkeun kana maca Fatihah dilanjutkeun kana maca Fatihah kalawan sabalikan tah bakal ngampura kaula ka itu si jalma jeung ngahapuskeun kaula kana dosa-dosana kana kasalahan-kasalahanana jeung geus narima kaula kana kabagusan-kabagusanana jeung moal ngaduruk kaula kana lisan itu si jalma dina neraka jeung nyalametkeun kaula ka itu si jalma tina siksaan kubur jeung tina siksaan neraka jeung tina siksaan poe kiamah jeung bakal tepung itu si jalma ka kaula teh samemeh tepung ka nabi jeung ka para wali sakabehna wali teh bakal nepungan kaula heula kitu. Waqala jeung geus ngadawuh saha Nadim mukin Nadim rahimahumullahu taala rahimah muga-muga ngarohmatu ka ieu Nadim saeueuh Gusti Allah alhamdu kana ngadoman alhamdu alhamdulillahi ala dawami summa sholatuhu ma'as salami ala imamir rusuli wal anbiya'i Muhammadin wal ali wal abna'i. Alhamdulillah risadaya puji wallahu a'lam bishawab sakitu heulanya.